puji eta tetap kagungan Allah, rahmat sareng salam anu sampurna moga tetap di Rasulullah sareng di kaula wargina sareng sahabat-sahabatna sareng aulia-aulia sareng ulama-ulama anu sami pada ngajungjung kana agama Allah. Amma ba'du, ieu sapucuk kitab anu palintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultanul Aulia wa Imamil Ulama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahun nurani kenging metik tina kitab Uqudul Laili bi manaqibi Al-Jaili sareng tina kitab Tafrihul Khatir bi manaqibi Sayyidi Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna kasadayana dulur-dulur anu kersa naos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun ku kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku barokahna anu kagungan ieu manaqib Gusti Allah nu Maha Suci ka urang sadaya nulungkeun rahmat sareng nolak pina bahla dunia akhirat jeung dihasilkeun pambagusudan kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka urang caritakeun perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dina carita ngoyo. Urang caritakeun saeutik terjadi ayana ngoyo kerjamana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kahalodoan anu sangat pohara lilana. Pada waktu harita kaum jalan teh bingung kutu ayana hujan. Jadi kaum jalan dia bingung teu make tungtung dek meta tulung-tulung kasaha dek datang kasaha menta manggeus ka Gusti Allah ngadoa geus ka Gusti Allah tapi doana udah dijabah hiji ge. Jadi kaum jalan dia bingung gancangna carita kaum jalan teh bermusyawarah nyiar-nyiar keputusan kumaha carana. Hasil berkeputusan kaum jalan teh bade ngadatangan Nyi Siti Aisyah. Saha ai Nyi Siti Aisyah? Nyi Siti Aisyah teh bibina Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kaum jalan ngajuk-juk gabungina Nyi Siti Aisyah ku loba-lobana ibarat anu ngalet-ngalet ngabandayeun ngepat-ngepat catampina. Urang caritakeun Nyi Siti Aisyah di bumina nuju linggih. Barang ningali rombongan kaum jalan Nyi Siti Aisyah kaget ku ieu manusia anu sangat para lobana ngajuk-juk kami abdi aya naon Gusti ja abdi mah ngarasa teu boga salah. Barang sarongkapna kaum jalan kabugeun Nyi Siti Aisyah langsung ngamantarkeun wahai Nyi Siti Aisyah ieu sanyana kula jauh-jauh dijuk-juk anggeng dateang bade nyuhunkeun pitulung anjeun tulungan kula ku cek paripaos anjeun mah awegeh pan anjeun mah waliullah. Kagugah hatena Nyi Siti Aisyah langsung lungsur di bumina bari namprakkeun kadua panaraba bari ngadoa ka Allah. Kumaha ngadoana Nyi Siti Aisyah? Cak Nyi Siti Aisyah wahai pangeran hamba kaula ieu sanyana kula Nyi Siti Aisyah montong lami-lami Gusti ieu geura turunkeun hujan karunya ka umat Gusti. Sakitu doa Nyi Siti Aisyah ka Allah langsung doa Nyi Siti Aisyah mah langsung dijabah ka Allah. Pada waktu harita rengse Nyi Siti Aisyah ngadoa seperti itu langsung hujan turun. Gede-gede hujan turun ibarat cai dina buyung ditamplokeun kana gentong. Sabab kerjamana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sakora cai anu aya di lingkungan majelisna eta ngajadikeun obat. Bahkan
baheula kerjaman atuan si Abdul Qadir Jilani aya panyakit tongun. Saha sajalma anu boga panyakit tongun datang ka majelisna Tuan si Abdul Qadir Jilani bari ngadaharan jujukutan jeung cai anu aya di lingkungan Tuan si Abdul Qadir Jilani anu boga panyakit tongun cager harita keneh bahkan panyakit tongun diangkat ku Allah. Jadi begitu kaum jalan ya hujan pada waktu harita langsung pada barudal di imahna Nyi Siti Aisyah langsung pada baralik bari hujana. Tuh etalah carita saeutik terjadi ayana ngoyok. Sabab dicaritakeun Tuan Si Abdul Qadir Jalani mah di pabarinan buku anu kodena satungtung paningali keur nuliskeun muridna. Cek Tuan Si Abdul Qadir Jalani moal esot leungeun kaula disirahkeun murid kaula sanajan murid kaula aya di maghrib kaula aya di masrib. Sabab kejaga di yaumil kiamah Tuan Si Abdul Qadir Jalani mah bahan nangtung di lowang neraka jahanam bisa aya murid-muridna anu diasupkeun ka jahanam.